Woi, orang petualang deh ya, nama orang bari kakapalan. Ngan engke ye sang ngeberesin lah ye anjing, Yombi. Anjing kabur ah. Tapi bohong, tangan kau siap bakung modar siap. Buru naik ke nama. Curiga lo zombie kene sih anjing bener. Oh, bagus. Nuh, kain jadar bakung anjing. Bener we bakal lo zombie itu anjing lo kene dong di ku aing bang kabur cetas ya bagong buru jadi ada anjing sia buru naik kayak nama bakal lo baken itu guys sok buru kadi sepele anjing buru kalang siapa tapi kabur lah tapi bong cetas ya bagong tuh itu kuncinya buru yang cokot emang guys tapi baskeun babatuan aing guys aya nama orang kakapalan kita buru naik buru berhasil balik di mantap lewatan anjing nu ke badut mah hayu gaskeun di wah mantap lewat lagi guys anjing sia bagong woi sia keur naon di dinya lain keur naon teh aya zombie tangguh daga siap. Wah, nyaman. Boy. Anjing kabur antong anjing lawan kitu nya. Lawan anjing buru sia ka dieu bagong teh sia naik cetas sia bagong. Aman Aman no ku aing geus dicikat bieu zombina euy. Ih hebat anjing sia keke doge jagoan neon. Nya atuh sok atuh bebaskeun dari bener jagoan urang please. Tenang aya nama persyaratan ku aing bebaskeun sia. Teu kudu make persyaratan karunya soalna sia di dieu mati panon peuri anjing mau aya angin tak ku aing bebas. Nuhun nya teu payun. Tah ayeuna mah buru anjing aing geus teu sabar aya paparahuan. Tuh parahuna tuh. Urang paparahuan ayeuna mah anjing. Geunangeun aing keur badag angin masalahna mah euy. Wih. Anjing ade kena parahuna oge. Wah, yuk orang testing. Gas. Mantap euy. Yuk nama orang make kapal anjing. Petualanganna meh geunangeun asli deuma geunangeun pokona bingung aing ngajelaskeun geunangeun. Seur angin mah anginna baradag dulu. Anjir. Yuk keren mah aing euy. Ayeuna mah urang ka mana euy bingung euy. Ka piramid ieu teh kan. Ulah anjing nama urang panen kita. Di itu balong kuantur ayeuna urang panen anjing tuh balongna loba komodo cenah bejana mah mantap ieu mah asli anjing mantap urang ngaliwetkeun ayeuna tah di dieu balongna teh tos heula di dieu mah urang panen heula yeuh urang panen komodo ayeuna mah buaya ketang euy lain komodo tuh geuna aing cigana teh di buaya gulingkeun. Ya, sok ya kabur ka mana? Walah, batian ieu mah. Subscribe.